Waalaikumsalam. Kumaha itu ngaran lalaki kieu eta. Hayu burukeun urang salat itu yang jam baraha itu tuh. Pas waktuna urang teh mangpang penghirup di alam dunia urang kudu salat. Lain deh kayak karena orang yang penting kieu mah kayak siga tukang urut pakai kacamata. Iya Pak Ustad, kualitas gamalna jernih ya. Ih, ieu yang karasa dewek kayaknya. Waduh, nah Pak Ustad, resepnya ya. Kurang salah ya Pak Ustad. Letaknya tarang latar kan ya. Asli tempatnya resep pisan nih Pak Ustad, favorit. Kita dia deh. Letak tindakan teh samuhan ya. Kurang pisan atau dia di makar resep kurang ya. Oh, mata kurang ya tuh. Tadi ya, can pernah telat tadi. Lain ya, dia siga tukang urut gitu. Jernih mau saya gerak, aduh, kayaknya mana Mas? Si Sabandra. Oh bener Adanya kualitas gambarnya beda, jeung muter pakai kacamata mah. Oh bener. Jernih ya mah. Nah, bisa jadi handai kieu nya. Pas nonton di bioskop nih pakai kacamata. Ayo enak yuk. Ya. Yang makin asa loba itu. Tuh. Malah eta Ustaz, mana ada sholat lah ya? Kagok ya euy, kagok euy. Aduh, Favorit dewek ieu kagok dah. Ustaz aduh, Keur lah. Ajengan teh sholat mah teh jadina aduh.